Hideung alit dipencet nyabok naon sanes. Karang dina pipi tentara. Sok pipi tentara ya karangan pencet ke urang nyabok tentarana gitu. Normal gina dikawitian ku tatarucingan perkawis tentara margi materi tentang tentara lah gitu ngeunaan tentara. Margi simpuring gaduh wargi jantan tentara saurna tinggawitan zaman perang kapungkur eta wari simpuring perang teh panghareupna wae. Sasawanian margi musuh ti tukang datangna gitu. Agare pangkutungna gitu. Aya hiji karugelan kanggo ibu-ibu upami gaduh caroge ka tentara. Simpuring alim gaduh caroge ka tentara nya ada teu pantes atuh kitu. Naon margina ruga upami urang gaduh caroge ka tentara, margi lamun dikantun maot ku caroge urang sekaligus urang bakal ical pistol 2. Apa gaduh 2 pistolna ai pangkatna luhur mah nu alit sareng nu ageng gitu. Saurna yo di aku ku sadaya tentara sadunya tentara di urang teh pangwanianana. Bayangkeun kapungkur atuh senjata ala kadarna bambu runcing urang tiasa ngusir penjajah gitu. Ieu kacarioskeun aya Menhankam ti Amerika ti Rusia sareng ti urang gitulah masing-masing pagul-agul ngeunaan kawani tentarana. Cek urang Menhankam Amerika, tentara Amerika paling wani cenah. Wah, monya cenah. Dipanggil ta prajurit. Tadi cenah prajurit siap komandan, tempo durukan. Asup Cingogo, eta nurut. Sup kadurukannya tutung atuh. Ya, berani ya. Nagogna durukan cenah. Cek Menhankam Rusia, itu belum seberapa. Yo cenah wanina tentara Rusia mah. Panggil prajurit siap komandan. Maneh naik kana pesawat, terjun teu make prasit. Jelang atuh paeh. Ya, berani ya cenah. Wah, cenah sabaraha tingali cenah wanina prajurit di Indonesia dipanggil prajurit hareup komandan siap. Maneh terjun teu make pesawat, teu make prasit, terus asup kadudukan Cingogo cenah. Eta kana ngambok. Jika nu gelo komandan teh semuanya jika nu ieu. Tuh ya, ka komandan ngalawan. Wani. Teu wanian pas komandan gitu nya. Ieu masalah terjun payung. Saurna pang reuwas-reuwasna upami tentara kedah terjun payung ngawitan gitu. Ieu kaceroskeun aya puluhan tentara ieu nuju naon pelatihan terjun gitu, barang dijongklokeun diharewasan ku instrukturna. Kade ieu payung, ieu prasit geus ruksak. Lamun maneh loncat terus dibuka parasutna bisi soe. Engke we dibuka malah mun geus 5 meter ti taneuh. Mun saur instrukturna ngawaler tah. Pak, ieu kumaha lamun 5 meter ti taneuh teu buka wae. Dicarekan. Goblok siapa jeung tentara. Teu wani ngajak 5 meter. Teu dihitung ti luhur mah. Teu dihitung ti luhur mah kitu. Seueur kadang-kadang tentara oge da jami aing ngawitan lebet tentara mah kadang-kadang sok hilap gitu nya. Jadi kacarioskeun ieu bade gunting pita asrama tentara gitu nya. Aya calon prajurit teu make keneh naon bade lebat latihan gitu pan di markas tentara sok aya lorong panjang gitu nya. Ti dia calon prajurit, ti dia brigadir jenderal. Janten mapah pasti bakal diadu. Ya aing cenah kumaha ngahormat ka brigadir jenderal nya pemi kapten pan gampil. Selamat siang Kep. Mayor. Selamat siang Yor. Ieu brigadir jenderal. Manya kudu singkat. Selamat siang Brig. Dasa ngewa atuh. Dipanjangkeun selamat siang. Brigadir jenderal panjang teh beuki caket. Bari ngabalego bisi ditembak. Akhirna sakan cuam-cuam. Selamat siang bergejet. Kadang-kadang upami latihan terjun payung janten kareus kanggo urang. Ieu aya tentara istrina kowan tapi mau di Afrika, di Uganda saya di urang. Janten sabada eta tentara lulus terjun payung ditato pinareupna teh. Oleh di dieu wi tah kahanap wi di dieu NG wing. Katinggalian ku komandanna. Di Uganda ieu nya sudah urang. Pajit cenah ka dieu.
Eta maneh nyieun tato dina pinareup eta gara-gara lulus terjun payung aya wing. Sanesna. Ieu mah kanggo pun lanceuk. Oh manya. Sok dibuka teh panjang. Wilujeng ngenyaot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.